Hampura ua euy gara-gara ua audisi urang jadi hancur euy. Heeh, wakeun dae lah tong dibahas Da deui. sebenarnya mah itu masalah teh aya di maneh mul euy. Da lamun surah maneh teu megar-megar teuing mah aya bahan menang duit urang teh balik teh. Tuh da ua mah. Ari geus da emang sora sia atuh mul goreng mah. Gaya we diheulakeun sia mah. Segala sesuatu ngalasugan. Hirup teh merek kedawang nya hok. Oh. Tuh wa euy lauk itu hanyir euy. Arek cobaan ngaleget ngalasugan ya. Nang teh sadar sungut sia bau oge. Ayo wah. Buru-buru. Kayak bisa gagal deui geura. Urang pan konser kedua. Awas lamun tiket telat sia. Dewek karek mani heula. Heeh. Aduh, mana kaler? Kaler mana? Aduh, wah euy ranyai. Wah. Enan mu Anjing. Allah. Nah, si teh mani teh ku nganyeleng teuing bangsat. Pan dewek teh kudu ngaruru meureunnan. Heeh, sia da teh. Kesandingan belis di mana sia teh ha? Come on jongor sia ayo. Sia. Wah. Aing kan jadi artis. Terkenal siga batur kitu wa aya dina TV-TV. Ci atuh aing teh bantuan dukung ku sia. Rintit teh kunaon wa? Artis. Artis tai. Ada anjing parinika. Anjing kau wae atuh. Mul. Astagfirullahaladzim. Aduh. Sia teh mahal teh kaca teh kunaon sia anjing. Angkeuh sia. Geus tunyung hirup teh. Kasandingan jurig naon sia teh mul. Geus nangtung heula kalem teh lah ogo. Meskipun aing ua tere aing nyaah euy mul ka maneh peduli dewek teh ka maneh teh mul. Tobat Gusti astagfirullah kunaon si teh. Aing si aing. Nang teu ngorong-ngorong aing ka aing si teh kunaon kata aing teh citurutkeun atuh turutkeun mata aing tangkurak sia teh bangsat. Wah, sia. Kunaon sia teh? Astagfirullahaladzim. Aku. Aduh, deka wa euy tutong main kuribeng kieu dek kos siga lauk wae main kecerik. Ricik sia mah wa anjing. Aduh. Aing ngepala roek euy. Bangsat sia wa anjing malicik. Aduh, eungap euy. Hubating udud ieu mah. Aduh. Mantakan ari gablek penyakit bengek ulah sok hayang riributan jeung dewek tangkurak sia teh kunaon ha? Ngepangus bahwa lah bangsat kesayangan aing si manis aing aduh pepeus Gusti aduh congor sia bangsat wa gara-gara wa euy audisi urang jadi hancur moal bisa jadi artis wa urang teh apa dewek teh mani heula cungur pan dewek teh yang tampil keren meureun mung bararau anjing ciga sia kitu tah. Aduh, ampun siki kesayangan aing Gusti Agung. Tobat mah euy. Moal wa. Moal matak peupeus lah insyaallah. Eta mah karana kecelakaan. Awas ya lamun tika retak ku aing. Hulu sia ge ikutan retak eta. Anjing tong aya INN-an segala ayeuna mah geus urang balik ke Jampang. Urang mupok galem dewe ayeuna mah lah. Pamajikan tong giluan INN aduh Gusti. Pamajikan atawa selingkuhan sia teh? Pamajikan ua atuh. Itu. Biraku deui Itu deuleu Alah. Mama. Aduh mu si malen ngabejaan tadi kunaon si teh bebetem wae tangkurak mah ngadat itu Mama maafkan papa mama astagfirullahaladzim tidak seperti yang mama dengar mah ini mah bukan fakta mah bukan gosip 1, 2, 3 oke 1, 2 tidak ada gaya tuh mang bawel Astagfirullahaladzim, naon sih salah dek teh ya Allah, Allahu Akbar, deka euy tobat. Pak, keluarkeun euy. Keluarkeun atuh Pak lapar. Geus tangkurak ganeng sia teh hayo ngeceblek sungut teh.
Eta ngomong teh salah. Wah, Cek ini dewek anak oge santai naon gitu, eta ngomong. apes. Ngagadak sia mah siga nu can adus dek. Uwa puguhkeun anu biang nama. Heeh apes ngagadak sia mah apes cek dewek apes. Eta tah buuk nu mawa apes mah lain aing. Jika nu burung wangun telek-telek masih teh wa. Naon sia ngabangus teh supaya we tangkurak manggeus uyuhan ku aing dianterkeun oge. Aing teh ngan saukur uwa tere. Buka tah topi nu Eta apes maksa mah. uwa. Kamari oge wani aing papalidan sorangan. Dek kadang geus tuman wa, di zaman sakola keneh papalidan mah. Bagong teh lah. Pak. Minta tempat kosong euy dek mung dijikeun jeung nu burung malah jengkel. Heeh, geus kenae da emang rek dikaluarkeun ayeuna ge. Maneh saya anu nebus. Ting saha anak maneh meureunnan. Ih, asik euy pinah euy aing mah ngejiji jeung Oh, burung. Dadah, wa. Hati-hatinya. Ngajedog. Punten, Pak. Hah? Ya, keheula. Pan imam masih kene garapakan euy. Encan jinak. Matak urang kurung we heula ieu mah. Puas. Cing lah Pak, kira. Sing betahnya wa euy di penjara teh mata kantong sok gede adat. Kajen buruk dekah. Daripada kudu ngagagadag sia. Puas ya wa. Sing betahnya kita saha tuh udah ngebedah we adat kalakuan teh. Nama mas antren we di dinya. Wayahna nama wa teh jadi kicikina. Dengek kuliang tah. Hei, rambut kotor. Tong sok ngalamun wae. Bisi kalepasan jurig. Dasar nu burung. Aduh. Mantog sia tah bawa bubututan sia cungur. Oh, Akbar. Rujit aing nampun ge. Telepon enggak ya. Aduh, bingung. Kumaha tuh euy? Kudu nyim HP ieu. Aduh, Pak, boga telepon gratisan teh euy, ek nelpon pamajikan ya. Ah, mantog dewe. Lah, cuat mikiran wateren. Obat kurap si Uwa. Tong lilanya ya. Nuhun Pak euy. Aduh, angkat euy, angkat. Aduh, deka meuli lila teuing jeung kurapkeun meuli teu nyawa di waktu. Ateul. Si Agung. Nasib ke kieu teuing. Halo. Halo. Kunaon itu teu ngomong-ngomong itu pamajikan teh? Ya. Mah. Tulungan ayah keur di penjara ieu aduh. Kepapaitan ya. Mah, tulungan ya mah. Tong didenge. Aduh. Heueuh nu tadi mah tong didenge. Saukur barita fitnah nu tadi mah. Da sebenarnya mah yayah jeung si Mul teu ngalakukeun naon atuh. Yayah mah normal keneh. Cinta yayah ka mama. Bebeakan yayah mah. Baheula merjuangkeun mama. Piraku mama harek tega ayeuna nempo yayah buruk di penjara. Aduh, ampun. Kajen nginyeum atuh. Nginyeum heula ka saha we. Jang nebus yayah. Embung yayah mah tika dipisahkeun. Ampun. Beres tong dikekeuweuk wae da lain kojek ieu teh. Ya Allah, berikanlah keajaiban ya Allah. Coba bergerak, polisi. Sia can kapok keneh eta geus dicocok odi bedil. Lepaskeun sia Uwa dewek, ngajengkat teh saeutik. Dobol tapunuk sia. Mana kuncina? Sia. Moal kade moal Keluarkeun tong wadah dewek sia. kitu sia teh ah. Balam teh sungut nyewa lah.
Tong masang banget pikarunyangan gitu sih ya. Keluarkan buru. Anjing. Ayo. Bisa kelepasan jurik dewek ya. Asup ka jero sia, angkat tangan. Keluarkan wa dewek. Sia. Cicing sia. Wa, ayo wa. Arek naon sia balik dicungur Tong pengkhianat. ngeceblek wae sia teh wa, bisa dibuka dia. Ayo buru balik. Semuhun kasep. Keheula nguncila panto. Dadah, polisi. Cing loba ngadoa we ka Gusti Allah nya. Duh. Kapaksa Pak euy. Dek karunya kadu jadi uwa. Karunya kurapna lamun tempo ateuh. Nyengka. Hayu wa. Kumaha euy dek keren teh nyalametkeun uanya. Gagah euy dek bisa Cungur nyeklan. sia ngahina nu puguh mah.